Loh, bernaon maneh ha? Biasa mang mereban hayam. Pagawean ieu unga usik. Hayam jeung hayam Ye. Hayang amang mah tuh di dinya teh. Tuh, kurah korek pas amang ka ditu. Tingali ye amang, buktina ye. Tah. Tuh, menang duit tah hasil kurah korek. Anjir si abang loba duit nah. Amang teh ya atuh tas kurah korek. Ye. Diajar kurah korek pagawean teh nguap we. Ayo we ngurus hayam. Kira atuh mang adol ekor-ekor heulanya mang. Heeh, ji. Abang dagoan di dieu heuh. Heeh, keun dagoan hayam mah. Atuh mang. Aduh ekor-ekor heula heuh mang. Anjir. Urang tuturkeun we tuturkeun we. Hah? Banyak kurah koreknya. Tuh, benar si kehet deker kurah koreknya. Suka teh kurah korek. Ini ka ditu. Kan kurah korek di dieu si kehet teh. Wah, ayo mah kenaon? Kura-kore mah. Kan cek amang tadi tidak kura-kore mang. Maksud amang mah kurah koreh neangan duit. Ye, kurah koreh di dinya teh usaha neangan duit. Lain kurah koreh di dieu, kurah koreh di jarian mah atuh moal menang duit. Oh, pantesan mang kura-kore kieu mah lain menang duit kalau menang cacing tuh mah tinggal di mang cacingna. Semplak lah sirah. Aman terus oji. Caget urutnya. Nah, geus menang duit kita sirah. Kami ka anu nya. Ieu cenah.